Cabul. Bobo, nah mana yang nulungan si Ule? Sis, kurang ngampurannya. Bobo. Bobo, ternyata selama ieu teh arurang salah tanggap ka maneh. Sis, pejakeun ka Bang J. Kurang ngampuran geus ngahianatan Bang J. Bobo. Bobo. Hampura urang teu bisa jadi sahabat anu berarti keur maneh. Sing tenang maneh di ditu. Hampura urang. Naon ieu? Tah, tante urang tadi teh ngai kelopaan ngumpul. Hanglopaan aja mah. Cobaan bae. Pentol cengkar. Tinggal ting tekan Main ugana. Pentol cengkar. Main. Sabrang ieu. asli banget. Tapi ngomong nama emang enak sih. Coba aja. Itu berat. Enggak. Kafe ya. Ada cengkar anjing. Ada aja. Kafe. Langsung cengkar. Kalau orang ngomong ngaliwat ka itu ningali basona pinu wae nu meuli. Amel order di mana? Di kopi dia ya. Aya, pasti aya. Oh iya. Pasti aya. Cocok ya kan? Jangan ya. Kopi dia. Nah ya. Jam berapa ya? Kafe? Ya. Jam. Boy. Balik dulu, boy. Siapa main atau tusuk wae cuman jarum oke kasih kira mah yang full mah Ada mat kalau pasan, aing amba kasih Ule teh. kacau ya mah. Jon, Pak Tero kemana? Eueuh Bang Jarwo mah keur ulin ka bos besar. Rek naonnya? Ya si dia pegawaian teh balik, dibawa main tusuk wae. Nyawain ke bawa emosi. Kela ye, naon maksudna nu Bobo? Heuh ari sia, barale ka tuh ngomong teh. Jadi engetin nanti si Bobo duduk dengan si Ule. Sudah nama pae si Bobo ku aing aing kumaha atuh. Ayo orang lebih ke Bang Jarwo. Ayo ya. Si Jack kayak naon ya, Pak? Halo Jack, kayak naon? Dep, si Bowo anak buah aing maot. Innalillahi. Anak buah si Jarwo nek ngarasi Ule, tapi diselamatin ku si Bowo anu akhirna si Bowo anu katusuk. Lurus tunjung pisan si Jarwo. Geus urang kadinya. Yeh, teu kudu Dep, aing cuman ngabaran sia doang. Pokoknya urang kadinya. Yuk. Yeh, si Dep mah. Aing kayak masih Bobo. Ternyata kamari-kamari pamajikanna geri-geri. Mungkin gara-gara eta main butuh duit tapi kahianat ka aing. Nah, atuh teh minta turun ke arurangnya. Siska, boro-boro kenulungan. Bebenangan di rungan orang kita sapira. Bang Jack, sekarang mah orang geus bosan. Hirup teh kieu wae. Urangnya aya perubahan. Oh, gitu nama Bled. Di letik hati aing, sabar nama aing aya harapan gerak masa depan dengan arurang. Tapi dah kumaha, kira aku aing kudu puas jika baheula hirup di jalan. Aing adanya si Siska masih nyopet oge. Aing geus embung sabenerna nama. Sampura Bang. Apa sorangan urang mesti buka sasaha. Urang butuh jang mayar kuliah. Sedangkan mayar kuliah teh teu leutik. Repo anjir. Ye, si Gabret mah umbak-ambek wae. Bang Jack, urang janji ayeuna nu terakhir. Urang rek operasi heula nya.
Terserah mana wes sis lah. Bang Jack, hampura enak orang jarang nongkrong Kan bae blend, urang ge apal maneh keur sibuk ayeuna. Kumaha jualan sabuk lancar? Alhamdulillah bang, sabuk laku wae Terbalik sama wo mentasing bener eta ngurus budak minggu saya nama eta budak ulah tak liar heula kita nyarumput heula siang ngilu jeung aing ke Kalimantan geus loba alasan ya Ampura Jeb, aing kalepasan. Cek lancek aing cara dia ulah ka luar ngerumput lancek aing jeung bos besar geus marangkat ka Kalimantan ti heula. Siap, Cep. Hampura aing geus nganggap maneh henteu bahkan aing geus boga paniatan goreng ngerasa berdosa aing bong. Gancang bisa lupa dah. Sudah hancur Aduh, gua dulu udah sekajil. Makasih, Jack. Bulan udah keluarga euy. Lumayan. Udah baik. Copet. Kang, ya copet liwat ya. Apa? Gua ge acuk ide. Ya ka aing. Lain Kang, awewe. Kadi itu. Udah kadi itu, ayo buru. Si gua bener mau? Dep ditusuk ku anak buahna si Jarwo. Terus diuruskan kan kapan sih? Can budakna kalabur. Goblok. Yang satu urang kasih Bang Jack. Ayo. Siap kunaon kahindar di aing. Lain masalah anak itu bang, tinggali si Bowo kumaha ayeuna. Mulai mah embung, kejadian si Bowo terulang deui ka hareupna, boleh sedih. Geus bang, mulai namahan jadi jelema bener, moal diturun ka jalan. Soalnya aing ngarti hari kitu mah. Aing resep kanu paniatan sia. Tapi sih dugaan orang mah manehna rasa jangkal ongkos sih sempet ya bagi di udah ku barudak lolos karunya oge budak teh nya tapi ngomong-ngomong mesti dilaporkan ke polisi can candep euy
apal sorangan beren maneh ngurus-ngurus gitu teh teu babari. Asal lama sih tujuan orang mah nek dibalik serangkeun deui ka si Jarwo. Je, tong main serang-serang wae Jek. Urang apal emosi maneh. Ayeuna mah tong make fisik, make ieu Jek. Otak. Ya. Ku urang di modalan yang urang suruh sagalana. Tarima. Nah, Ih, Beb ieu naon? aing teh niat tulungan maneh Jek. Aing teu puguh sama sok. Geus cokot. Yang geus saran maneh mah aing pake nya, ieu nuhun nya. Heuh. Action. 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 Oke, orang sedang nongkrong.